Barudak, dia karumpul. Siap-siap mun. Iya kuring rek nanya. Nah, nya perlu urang ngomongnya diajar bahasa Sunda. Ih, atuh kudu pisan cara bahasa Sunda teh. Ulang bisa jadi demo bahasa Sunda. Tah, terus karena seni Sunda teh, mau akhirnya sekalian di urang teh bisa komunikasi pakai bahasa Sunda. Urang teh bisa ngerti bahasa Sunda. Terus saha wae nu kudu ngaeuleunna yang diajar bahasa Sunda? Ya, ari alus nama ya budak terkolot pan ari barudak atau pemuda zaman ayeuna mah di sekolah oge tos aya pengajaran bahasa Sunda teh. Itu bener. Ayeuna mah tinggal kolotna anu kudu ngapiru mulai bahasa Sunda. Nah, itu halus nama. Kurang teh kudu timimiti mulai bahasa Sunda teh. Kan kira-kira daerah mana wae nya nu kudu bingung mulai bahasa Sunda teh? Kan eta katanya mah. Siga nama nu kudu ngabiulung mulai bahasa Sunda teh warga nu aya di Jawa Barat atau Banten. Tapi aya bedana teu bahasa Sunda di Jabar sareng di Banten teh. Tapi amun urang ditinggali di Kaltara, kerajaan Banten teh kaasupana kerajaan Mataram Islam. Tapi ini menarik oge nya belajar bahasa Sunda. Bahasa Jawa teh. Jadi menarik oge kamu deui amun urang dipraktekeun kana kehidupan sastra. Eta bener. Contohnya seperti kesenian alat musik Sunda seperti kolintang, calung, angklung, suling, jeung sajabana. Kangkung jeung calung teh alatna sarua tina awi. Karena kayak gitu kumaha di. Tapi asa beda sama dengannya. Bedana kumaha di. Pan sarua kadengena, sarua sora awi. Tapi amun kurang didengar benar-benar, aku itu calung teh beda soalna. Nya gitu. Nada si sorat calung jeung angklung teh beda barudak. Beda kumaha? Ih, maksudnya kan teh, tangga nada angklung jeung calung teh beda. Beda nate kumaha? Karena nada nada angklungan berbeda dan lebih dari calung berbeda. Nya berita sadar. Pan lagu anu sok dimainkan ke angklung mah saperti teh jangkriangan. Sedangkan lagu anu sok dimainkan ke calung mah seperti lagu saperlungan. Tah, bener gitu. Nah, jadi tarane geus apa-apaan naon bedana suara calung jeung angklung. Ayeuna mah urang ka kantinnya. Jadi lo dia cara